warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Dina acara kalawarta mukakeun cakrawala Kisunda keur balarea. Disarengan simkuring pun Salma Adinda Nurmawati. Salami 3 menit kapayun simkuring baras nyarengan pamirsa sadayana dina acara Sunda TV. Edisi Jumaah kaping 5 Februari 2020 hiji. Warta anu kapindangkeun nyaeta warta mangratus imah di Cingised Kacaahan. Mangratus imah di leleuweuk Cingised Arcamani Kota Bandung, Kacaahan Balukar Walungan Cirongging limpas di poe Salasa sore kamari. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna, warga teu bisa ka mamana dumeuh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm. Satu tas petugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin pompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di leleuweuk Cingised Arcamani Kota Bandung masih kateu. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjug ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kendaraan ge jalanna kapaksa muter, tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum, mimiti maresihan imah katut harta bandana. Warga Cingised Arcamani Kota Bandung mihareup pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng. Nu kiwari geus deet. Eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng fungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum mangratus imah warga di Cingised Arcamani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malem Rebo. Balukar walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede nu narajang ka eta leleuweuk. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun hatur nuhun. Hurip Sunda.